من خالي sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tastati'ul khalaiqu lima hasra wa astaziduhu min fadlihi dunyan wa ukhra wa ashkuruhu syukran biziyadati ahra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu lana indahu dhukhra wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi bihi minal masjidil haram asra wa ala alihi ahli sidqi wat tuqa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumid dzikra amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra wa qala fi ayatin akhar qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun kullun nasi yaumal qiyamati juyya'un illal anbiya'a wa ahlihim wa sha'ima rajabin wa sya'bana wa ramadana fa innahum subba'un la ju'a lahum wa la 'atsha. Wa qala al-ulama wa syaqqu sadril mustafa wa huwa fi dari bani sa'din bi ghairi madiyati kasyaqqihi wa huwa ibnu ashrin thumma fi lailati mi'rajin wa indal bi'tsati. Wa qala al-ulama al-lailu lailu rahmatin al-lailu lailu ni'matin al-lailu tadhhabul ghamam bi mi'raji sayyidil anam. Tukang son kalau menatakan dari beberapa carong kuring narada serat al-mukarramun para kiai saumumna kiai nu halati rungi ieu berkhusus sepuh urang anu ti Labuan guru orang anu dikikik sareng para guru-guru anu sanesna urang daroakeun marugia marantena sadaya guru-guru urang nu haladir sing paranjang yuswa barokah. Bil khusus keluarga besar Sohibul Ma'had
Puji simkuring sangat dipika hormat. Moga-moga ieu pasantren sing langgeng ila yaumil kiamah. Allahumma hadhihi darullah wa fiha ibadullah ammirha ya rabbi bijahi toha rasulillah. Allahumma ij'al hadzal ma'hadan mubarakan nafi'an lana wa liman ba'dana bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hadzal ma'hadan mubarakan wa ma hawlahu nafi'an lana wa liman ba'dana bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada walhamdulillah rabbil alamin. Aparatur pejabat pemerintah setempat kukaula dipika hormat, para santriyin wa santriyat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puja kalayan puji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati, salawat miwah salam mugia Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wengi ieu urang dieling kejadian nu sangat luar biasa teu bisa dipohokeun ku umat Islam sepanjang masa. Di antaranya ialah Isra Mi'raj Rasulullah. Kanjeng Rasul salami jeneng di alam dunia ngalami bedah operasi itu 5 wangsulan. Sakumaha dinadorkeun ku ulama wasyaqqu sadril Mustafa wa huwa fi dari Bani Sa'din bi ghairi madyati kasyatihi wa huwa ibnu ashrin thumma fi lailati mi'rajin wa indal bi'thati. Salami Rasul jeneng di alam dunia, Rasul dibedah operasi ku malak Jibril itu 5 kali bedah. Pertama ketika Rasul umur 2 tahun dicap kanabian langsung ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Anu kedua Rasul dibedah operasi dari ku malak Jibril ke warang Gusti Allah ketika umur rek hampir balik 10 tahun. Maka Rasul tampil beda jeung anak-anak nu sejen, cerdas, pinter dan sangat luar biasa. Nu katilu Rasul dioperasi bedah ku malak Jibril di warang Gusti Allah ketika umur sampurna balik 15 tahun. Dina kitab Fawaidul Makiyah dicaritakeun lamun dina kitab Sabinah mah 15 tahun lalaki atawa ngimpi keluar Cimani atawa awewe umuran 9 tahun atawa 12 tahun antak nu baheula mah 9 tahun teh tos karawi. Ibu kuring dikawinkeun jeung abah kuring umuran 9 tahun narurut nu baheula mah anu kuring pandarugeun neng daek kawin ka si Udin hayang mak kami mah geus boga calon kami mah gagah sareng aja gawena ge beul pokona mah tuh di Cilegon di percetakan hari kita baca dijodohkeun jeung santri Cibatu teu daekeun padahal santri mah masa depan sangat luar biasa. Ai susah atau biasa sama lamun manggil ustaz susah kiai susah penanya eta kiai can beungar aduh utang ya dan naon cenah kawin ka santri surut masa depan angel kaboga duit adinya nama angel kaboga duit tapi tereh kaboga anak
Ya babaturan kula kayak ansor ya. Masya Allah. Cek main aku mah kayak ini kula duit teu tadi ke boga bae. Anak 12. Wah, panurang. Letik. Anaknya 12. Bagus, boga anak mending loba. Boga anak 25 dan 10 aya kena 15. Ngeunahun boga anak loba mah nu peang nu dindol nu kuru nu hideung. Atuh nya nu jangkung nu peang nu kuru nu gendut bae kana lawang be melak buat temuan. Nu jangkung be aya kana lawang men noto be ku jangkung. Nu pendek be aya di foto be teu beunang huluna deui. Kalau di foto udah pakai bangku saya tahu. Atau nu putih be aya doang kapas. Nu kuru be aya ketiup angin be labu. Atau nu hideung be aya pan tos boga da loba mah nu hideung aya make baju beureum doang cangang tangki. Bedaan boga da loba mah. Doang tetangga kula boga anak 15. Di unggal kabupaten aya anak namanya kabeh. Di Rangkas, di Pandeglang, di Bogor, di Kapura, Hutan, di Lampung, bau. Jaminan tuh aku 30. Makanya mending loba boga anak mah. Kangjeng Rasul dioperasi ku malaikat Jibril umuran 15 tahun. Geus 3 kali tah Rasul dioperasi ku malaikat Jibril. Nuka opat Rasulullah. Para hadirin, dioperasi bedah ku malaikat Jibril ketika Rasulullah rek diutus jadi nabi. Sabab rek narima tugas di Allah sangat berat. Anu terakhir Rasulullah dioperasi bedah ku malaikat Jibril wa fi lailati mi'raj ketika rek di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rasul dioperasi dadana lain Rasul terbersih. Rasul dioperasi dikumbak ku cai Zam-Zam lain hate Rasul terbersih. Ulah salah tafsir lemah dieu mah ngan Rasul dikumbak ku cai Zam-Zam. Allah rek ngangkat derajat cai Zam-Zam, cai paling berkah lantaran geus kumbak Kanjeng Rasul. Ieu lah Zam-Zam. Cai Zam-Zam aya di Mekah doang. Di urang aya cai Jim-Jim. Hayang ka Mekah. Atos daftarna. Laju boga duit. Hai, ndak sanu mawa. Angin puting beliung tah. Tapi ulah leutik hate ketika orang geus nasib aja gampang. Aya dongeng bener ya para hadirin, aya jalma biasa ibu-ibu rek ngaji. Aya kitu rek ngaji marena teh katenggar ku mobil. Dugikeun ka foto. Akhirnya diurus ku boga mobil. Ibu, ku abdi bade diurus. Sok ka keluargana dicaritakeun. Ulah lapor deh ya urusan atas teh ku abdi bade di berobatan ku eta nu gaduh mobil eta si ibu teh dugi ka sae deui sampai ka cager deui. Masya Allah beres cager ditanya tah kuno nabrak teh bu ibu atos hajian ujung-ujung dah di mana ibu masalah kita aya atau anak sakit lah usaha anak atuh jakil bae paling gede manehna doang. Oh jadi ibu umroh tacan tacan hajian mah komo ibu hayang umroh hayang hajian hayang sarua tos enjing damel paspor urang hajian kaleresan abdi bade hajian kana pisapu roda cek eta jalmi kana plus mun aya nasib ibu angkat tahun ieu sareng abdi ngangge plus anu hargana 400 juta kulantaran ieu si ibu nasibna kuat atuh ka Mekah alhamdulillah atuh jae
tengimpi tebunda geus bisi hayang ka Mekah jadi mah deukeut ka jalan tah tadinya bae burung leumpang bukan aya puso nyasar gitu atuh naon dasar mah kok gitu enggak kalau naik pasaran bae naik kapal paeh ngaranna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dioperasi ku malaikat Jibril sehingga keberkahan ngumbah Rasul Zam-zam jadi berkah dasar magis diberkahkan ku Allah cai Zam-zam tambah berkah inilah Rasulullah dikeluarkan tina dada Kanjeng penyakit kokotor hati anu sok nempel di manusia seperti urang ya Bu lamun jasad gering hati sok aya gering lamun jasad muriang hati sok muriang tapi ia jelema teu berpikir ari jasad ketika muriang langsung ke dokter saya sagede urang mah nyari eta ibadah nyari huntu ke dokter asam urat penyakit jantung paru-paru rupa-rupa kencing manis kencing pahit ada ke dokter saya bagus ke dokter dasar nage kudu kadok pan urang mah kadang-kadang ulah aja baru tinggal dokter lihat hulu nu luhur nginum paramek lihat hulu nu handap emek itu pakai parah doang ya bagus minum paramek masuk angin minum tolak angin bener tuh ya berobat ketika kering langsung ke dokter assalamualaikum waalaikumsalam ibu dari mana saya dari Cibatu dok Cibatu dok maksudnya di Cibatu pak dokter itu ibu sakit apa atutnya apa sih dokter ayo kalian meropat ayo tanya mana naon. Oh iya nanti saya periksa dulu. Emang ibu apa yang dirasakan? Aduh ini dong hulu lalanjung aja. Ini nggak buang malam dunia. Oh ini maaf dok ini kelihatannya sama ibu itu hulu dokter pengen ini. Oh iya. Udah berapa hari ibu begini? Udah 3 poe dong. Masih ada yang dirasakan sama ibu atau mau dan bedok ini irung nggak punya ambelan semua yang ada di sini mau tadi dok oh iya masih ada yang dirasakan sama ibu kuloba ini dok penyakit nyangsang di awak ibu malu dok udah kolot ini apa yang dirasakan sama ibu tapi ini dari tangga punya rasaan kemarin juga ngakan uyang arasin ngakan cabai lalada ngakan gula aramis ngakan santai jeripai atau jelma cager masih ada yang dirasakan sama ibu masih ada dok apa atau ini awak lalu saja kemarin juga waktu ngising tur nilep atau kabar ikir modal atau nilep tur bila pulang tuh burung ngising oh iya diperiksa ku dokter ibu terjangkit penyakit darah tinggi mulai sekarang ibu tolong jangan makan sama kambing dokter tolol itu tak pernah nanya tuh jembe terus ya neng mah terus baiknya orang ibu mah kuatan terus para hadirin ada penyakit tohir di ubaran kurang saya bagus badan hayang
batur di ngogotong ke rumah sakit rangkas harus rumah sakit sari asih sari asa sari asuh tetep hayang cak hayang ternyata ya sehat nikmat kuat ari awak sehat mangeunahun dalam tuduhan santri awak sehat nyatu jeung jukut geuneuh pucuk kopi bea pucuk nangkar rengsek ka pucuk-pucuk kalapa boga kiai bea ku santri deh santri dilawan naon teu bea ku santri eceng gondok mun ka masyarakat mabok ka santri mah moal cek eceng gondok lebih pahit batang aing teh iya lah kayak batang santri lamun ibu jaga ke Mekah jaga zarah ke Madinah amin gitu coba ngomong gitu di Masjid Madinah iya makam Rasul ayah bangunan palitia rada luhur bangsa dua sajentar atau buka dua jentar eta teh ashabus sufa saha ashabus sufa santri Kanjeng Rasul diemper dari Bararuduk teh ya orang kita santri Bararuduk penyakit turunan mana hobol ke santri Kanjeng Rasul Bararud bodoh hari santri dikak sok ayo bodoh gitu susur kita cerai bodoh bangan cenang ke 140 genap eta santri Kanjeng Rasul ashabus sufa diemper bicara likna makanya santri mah tiba heula teu betah minum gedong-gedong hayang di nura bijud bae biasa bae gitu orang mesti dituna tak iya Kanjeng Rasul teh dioperasi dikumbah dibersihan ku cai Zam-Zam sing horeng rek naikeun darajat cai Zam-Zam penyakit dohir tadi dibersihan atel kurang di salapan tapi eta penyakit atel minah meninggal mah angsatnya kita ari penyakit hate kurang tilok lubaran Rasul dikumbah ku cai Zam-Zam dikeluarkan kokotor-kokotor nah Rasul matanya kokotor nah itu jadi bersih cai Zam-Zam asal ti Rasul konon boe asal ti Rasul Masya Allah dilebetkin genep perkara hiji hikmah dua yakin tilu ilmu opat iman lima pohon genep inget kemari pohon baik neng mantuan itu anu pertama dieusikan ka Kanjeng Rasul hikmah naon hikmah ilmu anu manfaat bari seket basiroh na Rasulullah bari sangat luar biasa sahabat Rasul mah beda jeung urang muallimuhu Allah wa mudabbiruhu Allah guruna Kanjeng Rasul mah langsung Gusti Allah nu ngurus Kanjeng Rasul langsung Gusti jalma diurus ku Gusti Allah sukses mimpin dunia jeung akhirat makrifat ka Gusti Allah dengan hakul yakin ketika menang cobaan sabar sebab eueuh deui asadun nasi balaan al anbiya pangloba-loba diuji coba ku Gusti Allah para nabi tingali ketika di Taif anu kuring dicaritakeun kamari anu poho deui teh Masya Allah iyalah Kanjeng pohara atuh guruna Gusti Allah
diurusna ku Gusti Allah, mimpin dunia akhirat sukses kanjeng Rasul. Maka ieu Rasul teh di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Gusti Allah, sebab harita disebut tauna tahun amul hazn, tahun kesedihan. Kenapa? Sebab Rasul ditinggal ku istri tercinta, Masya Allah, ditinggalkan ku pamaji, aduh ya minjem latina iba tur pulang. Masya Allah, eta teh mata ieu nenge keneng ya bisi ibu urang geus teu aya, abah urang aya keneh, eta dengukeun ulah sok dikeun di kitu. Bah, abah ulah ngalamun bae nya, jam mah hudang deui moal. Nah, ini mulai ngalamun bae naon. Mending jalan-jalan yuk, jalan ieu. Lamun urang boga duit, abah yang nguri mobil yang naon, yang percaya. Bah mending dahar yuk ka Padang, Jawa mah jangan ka Padang. Abah kan dicitras ya. Ya kumaha mah jara rauh. Ngatu ka Padang meuli rokok ka Madura bari. Meuli bubur ka Cirebon. Yang naon kita mah teh aya, apa bisa yang bisa mimpi hae nah. Arieu saya. Abang bisa yang mau lima yang naon sanu urusan. Abah hayang kawin deui. Hai. Kawin ka. Ulah dingkang. Kawin geus mah ulah ngalamun jam mah udah deui muat aing mah lain ngalamun aing mah sekarang ngerasakeun ka indung sia dina sambalna ku sedep cek anakna. Oh jadi apa hayang sambal dijieunnya ge ku neng dijieunkeun poso cuek ya sambal asan cakur jeung indung sia mah beda delana sedep teu nya ngecap naon bot eta dalan indung sia tuh sedih ayeuna abah orang terus teh aya ibu aya keneh hibur mah geus ulah ngalamun da ulah mikiran abah naon tuh abah hirup deui moal lain aing mah lain mikiran abah sia sok inget aing teh ka abah sia geraya tuh itu salat subuh teh berjamaah balik tina panongkrong babarengan sepandang deureuh gorengna dicocok jeung gula beureum jeung teh manis bari ngarokok tutup tuh beta basa ai kanjut ka mamana sae seuih anu kitu kabayang eta jelema maju pan wasiat bapana abah mah bapana mun engke paeh eueuh umur abah mah hayang dikubur deukeut paciringan bae cek anak bah batur mawasiat hayang dikubur deket kiai hayang dikubur deket makom wali di Jakarta ke sok hayang dikubur di Banten deket sultan apa mau dikubur hayang deket paciringan hayang gitu kumaha tadina lain naon aing mah ge lamun indung sia kieu ke kadeuleu ku aing deui hati-hati anu kitu kata sia terus ya terus diasi ku malaikat Jibril tiwana Gusti Allah nu kahiji hikmah eta pendapat Imam Nawawi ialah ma'rifat bari basirohna sangat luar biasa di atas rata-rata. Maka Rasul makmur ruh sadurunge winara pernah hiji waktu Rasulullah Sayyidina Salman Al-Farisi keur ngalamun be Salman Al-Farisi kieu be ngahulang Salman ai tarajo Sayyidina Ali ya minatu Rasul hebat Sayyidina Ali kehebatan Sayyidina Ali sabak dan nikah jeung Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra maka cekang jeung Nabi lamun saria neueuh hareup kitu aing lamun sia neueuh tomong aing kitu Ali cek Rasulullah
mata hebat Sayyidina Ali. Raisuz Zahidin, kepala anak ahli zuhud sakolong dunia, huwa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib kepala zuhud masa dunia. Wa raisul abidin huwa Sayyidina Utsman bin Affan. Ai kepala anak ibadah sakolong dunia Sayyidina Utsman. Di golongan sahabat. Sayyidina Utsman mah cenah ge ye, neng, pemuda, santri, bapak-bapak, etak salat sunnahna ti penting teh tahajud. Ngan 2 rakaat bae di loba. Persis bae di bapak-bapak. Ngan sarakaat 15 juz. Oh. Kok ngalu banyak kabeh. Geus 2 rakaat hatam pur. Sayyidina Utsman. Enggak ada doang. Sakongkong dia mula. Wajar tadi kiai pinter ti ngomong kena ieu. Bukan ngalewatkeun mula. Andes aing disuruh ka tes manehna henteu. Ya. Masyaallah, Ustaz Ansor ngaran. Repit goreng dia caranya. Semoga manfaat ilmu. Alhamdulillah ayah budak nasamnya. Alhamdulillah. Kula sering kayak mana. Tadi pada kenal kayak ya Allah. Eta Sayyidina Utsman gitu arek. Usolli sunnatat taubati atau usolli sunnatul hajati. Allahu Akbar. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, terus Sayyidina Utsman mah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. 15 juz. Gitu ya ta. Mana? Pernah gitu. Kula mah sering tak gitu. Alif lam mim faman kana yarju, langsung kula mah kadinya ya. Ya Allah, parah. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali luar biasa. Kehebatan Sayyidina Ali radhiyallahu an sabada nikah jeung Sayyidatuna Fatimah az-Zahra. Ya, hebatna Sayyidina Ali, gagahna Sayyidina Ali sabada nikah jeung Siti Fatimah ditaros ku sahabat. Abu Bakar nanya, Umar nanya, Utsman nanya, Salman Al-Farisi nanya. Li, bawa lama aja jatuh kieu, tapi kuah ibadah aja luar biasa. Ayo gitu kuah rahmat li, nunyin kula gagah pamajikan kula, mantap dengan pamajikan, kudu nu bisa ngadukung ka salah, kula nu nyekek salah. Saha pamajikan anu bisa ngadukung salaki, hiji pamajikan cerewet. Eta nu bakal ngangkat derajat salaki. Dan sahasia siga betol. Tinggal kita bihia. Riwayat waliullah Syekh Abdurrahman. Kalahadiri. Eta bikang cerewet pidengkeun salaki hakikatna taraja salaki. Moal luhur derajat jelema atuh eta dicoba sama Allah. Jadi ibu cocok kayak gitu. Iya mah banget teh. Ya nu kieu potongan aja. Eta waliullah Syekh Abdurrahman dina kitab ieu diceritakeun. Ieu kula ceramah tadi kan itu teh masa kapanggihan bae geus kieu mah. Kumaha gitu. Ya Allah, pamajikanna cerewet. Pokoknya temunakin, iya jadi nggak persiapnya banyak karena kita kadang-kadang, jadi kita masya Allah,
ngan Syekh Abdurrahman sab mun kakak hayang jadi wali jangan pamajikan harewet ditudes geus kitu hadirin eta Syekh Abdurrahman gagah sangat luar biasa jadi wali luhur banget kunaon hiji waktu kalah hadirin terang ya Syekh Abdurrahman jadi wali aya jelema pala hadirna teh Syekh Abdurrahman akhirna uzlah ai kabar-kabar teh ngarieu meureun tawali ge hore ai kabar-kabar teh akhirna uzlah kalau begitu datang ke hiji gua asup orang geus aya dua jelema di jero eta gua jadi wah diintip ku Syekh Abdurrahman ih aya jelema Masya Allah ngan ketika hayang dahar Syekh Abdurrahman mah ya Allah Gusti abdi hoyong tuang ya Allah mangga Gusti tenang Gusti blok aya dua piring aya lah Gusti Allah dikiriman ka dahar aya itu mah wali nu duaan sapiring bae aya Syekh Abdurrahman sorangan dua piring ari itu duaan sapiring cek Syekh Abdurrahman nah eta jelema tapi eta ge cenah kana kadaharan di mana eta kadaharanna penasaran Syekh Abdurrahman Masya Allah ditangkep Assalamualaikum Waalaikumsalam kaget itu ge ih jelema teh duri atau bungkus ya duri teh jelema Syekh Abdurrahman nah ngobrol mati mamang ka dieu nek naon kami cenah ka dieu muga nama kami uzlah tatapak oh ari mamang ka dieu serba pula ge oh ulama frustasi cek Syekh Abdurrahman lantaran menjadi gula cerewet oh iya terus cek Syekh Abdurrahman ari anjeun mun hayang dahar kumaha mentana ka Allah kami mah kieu mentana ya Allah kami hayang dahar kami hayang menta sangu jeung deungeuna bikaromati Syekh Abdurrahman karentep Syekh Abdurrahman ih Syekh Abdurrahman ngalamun Syekh Abdurrahman teh ya Allah ai kitu iman eta Syekh Abdurrahman sakitu dengekeun Pak cek eta dua eta Syekh Abdurrahman wali kuat wali gede kasohor di negara kami kasabaran Syekh Abdurrahman naik derajat jadi kawalian anak lantaran pamajikan judes jeung cerewet sabar Syekh Abdurrahman maka kami tapak di dieu ge hayang panggih jeung Syekh Abdurrahman oh Syekh Abdurrahman laju cenah ieu ari ieu cenah abah mun hayang dahar kumaha atuh kula mah kieu hayang dahar ya Allah Gusti abdi hamba Gusti anu ghaib nu lemah ngapa yakin Gusti geus janji ka mana pasti Gusti rizkian abdi ya Allah nyuhun ke Gusti abdi hoyong tuang blak bae kula mah sok dibere dua piring ai kitu anjeun saha iyalah kaula nu diteangan ku anjeun iyalah Abdurrahman jadi eta wali gede darajatna lain ku muji lain ku maca Quran lain ku maca salat ku pamajikan cerewet munasabah Kanjeng Nabi Allah Daud ngadoa Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzu bika min arba'atin
Ieu doa Nabi Allah Daud. Cek Nabi Daud, Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti opat perkara. Mana nu kahiji? Nu kahiji, Allahumma inni as'aluka zawjatan salihatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti pamajikan nu solehan nu nulungan abdi dunya jeung akhirat. Tamamang bisi dek hayang jadi wali doang si Abdurrahman gereteang anu parewe tepang judus na jelema. Ulama moal bisi paru-paru eta hayang pengek lewakan. Lain jadi wali kalau kamu modal dulu. Sabab ieu pamajikan soleha mah bisa nulungan. Moga-moga ya nengnya jadi solehanya. Amin. Kabehan sing saroleha. Amin. Aya soleha mah aya cirian. Aya cirian. Kumaha cirina? Doang itu kayak camat ada kan? Camat, bupati, lurah. Nanti hansip ya. Linmas. Geus kata awewe ge bahan aya mun nangrana lamun awe ahli surga mah merekan. Kumaha merekna? Merekan kumaha? Arendeg kasalaki teh. Cek salaki marwal, tapi keur moal kudu salaki. Ya Allah. Jam seberapa ya? Setengah 12 nya. Tadi naik jam berapa? Jam 11 kurang seperempat. Berarti ya bisa 45 menit. Ya. Nu kadua Kangjeng Rasul yang menceritakan Sayyidina Ali tadi lodor itu ini tak lodor. Sayyidina Salman Al-Farisi lodor. Lodor itu bayi dipotongin kabilah geus. Potong langsung. Nu kadua Kangjeng Rasul dieusi hatena saratri kana ruh Rasul kana hate Rasul ialah iman, hiji hikmah, dua iman. Maka keimanan para anbiya beda, dicobana para anbiya lain deui. Ya Allah, iman urang lain-lain. Para anbiya mah geus moal dibikeun keimananna ka samodel urang. Mantak temenang jelema cita-cita hayang jadi nabi, dipana gelap ulah gegabah. Lamun cita-cita hayang jadi wali mah bisa bae, wali bisa dikasap, nabi mah teu bisa dikasap. Misalkan cita-cita hayang jadi nabi, modal dia mau hidup dalam dunia lagi. Bisa kita percaya, kadang aja ngomong. Maka nabi teu bisa kurang dicita-citakeun. Itu geus taufik khususi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iman mah beda. Mata kurang sakieu alhamdulillah jadi umat Kangjeng Nabi boga iman ya Allah, jalma iman jalma Islam iman masya Allah dicoba ku Gusti Allah. Sabab urang mah kudu hirupkeun di penjara. Orang kafir mah bebas. Neuk kumaha bener teu? Ayo urang mah teu meunang ieu haram ieu halal ieu mah endah itu teh endah. Dijaga urang mah. Mantap. Gitu. Jadi dunia eta penjarana jalma mukmin. Urang mah doang jalma di penjara. Eta jalma di penjara deuleu. Teu sembarangan make baju nang nu koneng deui deui. Sendalna teu meunang sakadae barang akana ku bacok ti ditu. Aturan kayak gitu, cek Allah haram, haram. Cek Allah menang. Tak itu, geus wajar. Urang teh di penjara, moal ngeunah, sangeunah aja di penjara akan dibatasi. Ira bebasna, di akhirat. Jadi, apa kita jaga di akhirat singkoh. Atuh, hanya. Kamu orang Cipatu, tetangga Kiai Afif. Nah, kenapa kamu masuk neraka? Kamu Islam ongkoh, tetangga Kiai ongkoh, tapi kamu masuk neraka.
Singkok kowe onang maka onang tak singkok ngomong kok bener kowe onang masuk neraka wajar-wajar saja sebab kowe bukan Islam tapi kamu orang udah Islam tetangga kiai tapi kamu masuk neraka coba orang si batu udah lo ngomong kok dicabok dia kowe cek singkok hanya ini tidak bisa coba cabok karena ini di neraka sama-sama kita panas. Wih, menang ini ya kita. Moga-moga jodohnya nulis. Dan mandi dong yo. Baru ngahinin orang Cibatu. Datang ke api. Cek singkok hanya. Nih, cek singkok kamu orang Islam ongkot, tapi kamu masuk neraka ongkot. Kenapa kamu bisa masuk neraka? Kowe onang, maka onang beda sih kau onang. Masuk neraka wajar-wajar saja. Kowe bukan Islam, tapi lihat yang punya pabrik orang kowe, yang punya pabrik sabun orang kowe, yang punya pabrik sarimi orang kowe. Orang Islam paling sohol, punya pabrik tempe dan oncom yang menimbulkan ketombe. Benar kan ini namanya? Tuh, ini bisa ngomong. Hanya kecil kamu Islam ongkoh masuk neraka ongkoh kowe masuk neraka wajar di dunia kowe bukan Islam tapi di dunia uang kowe paling banyak mobil kowe paling bagus perumahan kowe paling banyak istri kowe cantik-cantik kamu orang Islam udah miskin rumah mau lubuh istri hitam monyong cewek kesrek gitu. Mainnya nah la yukhladu man fi qalbihi mithqalu habatin minal iman moal lanjeng di neraka jalma nu boga keimanan umat Islam sanajan sagede sireun ati moal lanjeng di neraka idinya bener syafaat Rasulullah syafaat guru euy eta urang ulah aja boroning di dunia di akhirat kita cek kaburu masih kan butuh di akhirat kalau di dunia di akhirat ulang masih kan butuh kabur kayak orang terangkat sana guru diangkat syafaat Rasulullah ya Allah Rasulullah turun karena neraka bu cek malaikat penjaga neraka wahai junjungan anjeun batong turun ke neraka wios abdi teh cek malaikat malik jeung rombongan anak nu milari umat anjeun wae di neraka woi cek Rasulullah wahai malaikat malik lain tugas anjeun umat kaulah tanggung jawab di dunia dan di akhirat ka umat kaulah urang umat akan Nabi ngabelaan urang dari dieu teh Rasulullah turun disingkap-singkapkan barang didelek bener budak Cibatu doang udah mana saya Cibatu ayo kita mata dina ulah lo mau Rasul segera agak terkawa panas nggak mau urusan di luhur bagian bertanya macam coba Rasul aja dia Islam atau Islam Rasul sok sholat kalau mau Idul Fitri kok di luar lah ya terus kemana sok ngaji lewat doang Rasul sok puasa kemana paling itu lupa pernah jumpa masjid nyumbang nak oropak teh apa jumlah 2000 pernah kemana baca sholawat ayat petir doang Rasul coba lihat Allah Rasul kemana tapi Islam ayat keimanan bareng iman ke Allah iman ke Rasulullah iman ke kiamat iman syafaati li ahli kabair min ummah syafaat aing jeung Nabi jeung umat aing udah rohana
Nah iya geus urang marajaban muludan numpang hayang nyalamatkeun Allah sebab urang mah ibadahna urang teuneung urang mah ya cek Rabiatul Adawiyah siapa Rabiatul Adawiyah wali gede awewe di negara Basrah jadi wali ya Masya Allah iya Rabiatul Adawiyah nu sangat luar biasa cek Rabiatul Adawiyah urang mah salat urang mah butuh kana di istighfaran puasa orang butuh kana di istighfaran maca Quran orang butuh kana di istighfaran sedekah orang butuh kana di istighfaran ya Allah para hadirin wal hadirat bener tak butuh kana di istighfaran orang ibadah acak-acakan para hadirin maka sebab sakitu ketika Rasulullah dieusiikeun deui nu katilu ilmu ieu ilmu dan bahasa ilmu geus etik alhamdulillah ya ibu boga putra ditenden di dieu di Kiai Afif Masya Allah tadi nate ngarti jadi ngarti ieu urang neng Pak Bu Mang Santri potongan kurupuk leutik digoreng jadi bekak urang di imah leutik semoga ilmu dibawa kan digoreng boga dididik hartina jadi nyaho jadi boga akhlak jadi boga ilmu jadi boga tata krama dan lain sebagainya wasilah guru makana man akhlasa fi mahabbati syaikhihi nalal matluba barang siapa orang yang tulus ikhlas mencintai gurunya nalal matluba akan tercapai seluruh cita-citanya amin baiklah guru ya guru hormati sayangi Masya Allah kata guru mah pada kamu karunya baik murid gelos ayo kalau apa guru bea jambu yang saya jambu di darat bea apa kalau apa bea tengah penting jam 12 kapan dia acing maning kalapanya lain maning banyak nih dalam kalang kita lain tadi nih ya bu ya ilmu gak bagi-bagi aya ilmu kasbi aya ilmu wahbi ilmu kasbi kasab santri datang ke dia di kasab eta ilmu teh pala hadirin wal hadirat ngaji mimitina ngaji juz amma ngaji dimulai kul Fatihah terus kana kul a'udzu birabbil nas terus sampai terus kana surat anu para ranja tadi nanti bisa jadi bisa terus praktek sholat ngaji amin ngaji jurumiyah ngaji terus fikih sapina petakul qorid petakul muin petakul apa petakul bela munasabah guru eta teh bisa dipohokkeun malah hadirin lantaran jasana gede laulal murabbi ma araftu rabbi munawa guru soalnya apa pangeran benar eta orang ulah aja boroning di dunia di akhiratnya masih kena butuh ka guru diceritakan dari riwayat ketika jelema blus asup ka surga eta di surga ya Allah pokoknya bidadari garis tapi ayah udah garis di bidadari saat pamajikan kurang ke waktu di dunia hormat kasalaki bakal jadi raja nabi bidadari raja ibu petot waktu di dunia kulitnya gana jadi bakal ruhai Masya Allah eta jenangnya bidadari malah mulut tembokin cingirna ke dunia Ustaz Ansor cingirna beka dunia serah alam dunia kakarak cingirna kemudian palang kakana asal nak goyai kabehan diri ialah bidadari ya Allah Rabbana Karim eta muridnya ya di surga
Ya Allah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Gusti di surga orang ya ilah di dunia abdi Gusti teroga kapal terbang naik kapal coba abdi hayang kapal mesti yuk nalur kapal kelar amat Gusti namun digigirin bikan tulis hehehe gaya mau cemburu emang di dunia tuh di situ merata umur nage Uruban atroba li ashabil yamin. Eta uruban atroba zaman atrob berapa tahun? Zaman atrob apa? Umur 33 tahun menjadi cepetan. Lalakina 33 tahun, dikana 30 tahun. La ilaha illallah. Cek Allah, eta dalam hamba. Ngenahin dari surga. Gusti. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Nah, dijanjikan ku Gusti teh bohong. Tapi cek Gusti Allah, woi. Mang Santri, woi. Aya kene nu leuwingeun atuh pada ieu ceng ka Gusti Allah. Aya Gusti, naon? Naon teh anjeun? Henteu Gusti, abdi teh terang. Oh, jadi anjeun teh nyaho cek Gusti Allah. Nu leuwih nikmati batan ieu. Mohon Gusti teh terang abdi. Lain anjeun boga guru di dunia. Gaduh Gusti, abdi gaduh guru. Abdi baheula pernah masantren di abadi abdi. Tanyakan ke guru sia. Sabaraha tahun sia mondok? Abdi masantren mah Gusti 7 tahun. Kan abdi mah jadi kiai jadi preman aing mah teh jadi kiai ke Allah. Masya Allah tanyakan ke guru pan eta ke di akhirat di surga ieu aya guru nolong murid gitu teh Pak. Aya murid jarah ka guru, aya kolot nolong anak, aya anak jarah ka kolot ya gitu gitu gitu. Aya babaturan ngobrol pamit jeung babatur. Begitu hadirin ditanya berangkat nyakan guruna assalamualaikum waalaikumsalam jak mana cek guruna mohon damang bah aku caker aceng caker bah buku kieu bae moal lami-lami uga pura derek nanya tiba heula dia mananya bae cenah tadi teu pernah mere nanya benar hampura ka cenah aya ngarepot bae emang tiba heula dia mangaribukeun bae aing cek guruna. Ya mari dunia ngaribukeun sampai kuari di surga ge ngaribukeun kena nanya ke DKI. Selesai gitu mah. Oh. Lalu aja nanya naon? Pan ieu cenah bah di Kalimantan Pohara. Abdi pamajikan ge 72 bidadari. 148 susunna bae. Ih lagi dulu mah. Lalu cenah bah ieu Kalimantan Pohara. Naik kapal atau tinggal heong hayang ieu tinggal Pohara Gusti cenah abah teh di surga tapi cek Gusti Allah aya nu leuwih nikmat di batan ieu naon aya Pak aya abdi kadege kita naros eta ku Gusti Allah ciri di akhirat masih kena butuh kamu munah sahabat jelema doraka ka guru moal ngembang hirupna guru 9 urang boga guru 9 guru naik kata aya hiji guru anu rada rahet hatena nu 8 teu bisa kubarah kula rada apa balatri ila guru aduh pak bu wah kumaha eta cek guruna aya cek nu leuwih nikmat tibatan ieu aya kene mana bah wujuhi yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Masya Allah ningali kadat Allah subhanahu wa ta'ala paling nikmat jaga di surga nikmat paling buat
Iyalah nikmat ningali kadat Allah. Aya anu satahun sakali, aya anu sabulan sakali, aya anu genep bulan sakali, aya anu 3 bulan sakali, aya anu saminggu sakali, aya anu sajam sakali, aya anu samenit sakali, aya anu tiap gerentes, aya anu terus mayem. Para anbiya wal mursalin. Rabbana karim. Ieu wasilah guru. Geus wayahna mengpeung guru aya keneh. Paksakeun silaturahmi ka guru eta mah ku 3 bulan sakali. Aya cenah pangajian mampang ngeupeung guru kuat kene ngajar. Dek bedi beuh nya jeung guru nya ngaji nu guanjarana gua. Masyaallah. Nah ieu nya. Geus insyaallah urang wasilah. Aya eta cenah kumaha cenah Mbah Haji ja kami mah kieu teu jadi kiai. Heh dengekeun ceng. Potongan gabah, eta gabah digiring teu jadi bias kade. Buang kabelah ditu buanganna. Put badan sekaam. Yang potong negeri. Bener? Blus. Kakenca jadi detek. Put halus para bebek jeung kotok. Blus. Kemana? Hakatu jadi beas para saha para jelema. Bener bener tuh luka itu jadi hut badal jong kotok negeri kotok di pati dipikir deh kaki aing. Bener tak luka itu tuh jadi hut badal meureun anu jadi padagang nu patani anu didenge ku masyarakat jadi tokoh aya anu jadi bae pejabat eta hut badak ibaratna blus kadieu jadi hut gede ibaratna eta mah anu usaha nu karyawan blus kakek jadi beas ibaratna jadi ustad jadi tokoh masyarakat jadi kiai eueuh nungang hut badak jeung sekam hut halus hut badak jeung tai kotok negeri hut halus jeung para kotokna. Nah ieu beas jeung para boga kotok berputar bae kotokna dipikir gak jadi diising ke digugin hakan deui bae ku kotok pakan hakan putuna terus eueuh nu nganggur. Nah cenah nu penting aya doa ridho gur insya 4 perkara, 3 perkara di kuring kita bahas. Moga-moga aya manfaatna, leres taufik hidayah, lepat kemudian kuring, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.